Da jamin nu nyaman ka Gusti Allah mesti hayang naon-naon da geus nyaman dina salat urang. Geus nyaman dina puasa oge. Tos nyaman dina ngos urang oge. Da teu hayang ari rek lain ngasuh incu mah. Kitu nya. Keur bae da budak mah ulin beda kolot haban-habanan ulin geus kolot. Tos nyaman dina salat oge. Ari teu hayang ngasuh incu mah, ari teu nyaka incu mah, tos nyaman, teu hayang ulin, tos nyaman maos Quran, tos nyaman salat, tos nyaman puasa, mangke teh aya kanyaman. Nah urang teu nyaman teu kaop gaduh arus hayang kukulingan wae, hayang shopping, hayang ka meuni, hayang capean, sabab urang teu nyaman ibadah ka Gusti Allah. Lamun tos nyaman mah, da teu hayang ulin-ulinan teh kitu. Ari teu rek ngasuh incu mah kitu. Aya tengah rek ngasuh anak mah, tos nyaman ka Gusti Allah. Jadi rupana dipasang walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Bapak nu mawi urang pasti dipasikeun nyungkeun kanyamanan dina ibadah. Kedah dinikmati batur mah tepikeun punten aya waliullah jeung mah nya waliullah naros ka Gusti Allah teh. Ka malaikat teh naros. Ari anjeun ari di surga cenah aya salatan teh. Kira aku di surga salat di surga malen tempat ibadah abdi mah alim cenah alim lebat ka surga salatan mah tepikeun ka amis eta salat waliullah mah kitu nya. Jadi salat teh amis da urang mapan kana salat teh ujung-ujung amis hayang beres beres we salat teh tah eta teh margi teu nyaman teh urang mah. Nah teu nyaman sabab urang mah ngarasa dititah Gusti Allah lain kabutuhan. Upami ibadah ngarasa butuh lamun urang tapakuraneun Allah miwarang ibadah teh da Allah mah teu butuh ibadah. Allah teu butuh salat urang. Allah teu butuh puasa urang. Allah teu butuh kana zakat urang. Da sabenerna mah lamun tapakuraneun urang mah pikiranna urang nabeut salat teu ngeunah mah. Jeung salat sangarupan pan ari salat teh jang urang. Emutan nya nah urang beut salatnya. Ari teu ngeunah mah. Mata lamun urang keur dititah salat teh kudu nyaman, kudu ngeunah salat teh. Mata raos-raos tempatna raoskeun, hatena sing raos. Nalika Allahu Akbar teh lain Allahu Akbar agungna Allah teh katinggal. Nyaman hate. Baik assalamualaikum alhamdulillah Gusti. Hate teh tenang, ber katenangan. Dipasang katenangan. Margi nontos nyaman teh ya. Tah can kene wiridanana. Mata mun teu nyaman ka ciri naon? Cilencang. Sulang cileung bari gandang. Assalamualaikum lompat langsung ke wiridan. Nu nyaman kumaha? Assalamualaikum. Dan geus nyaman. Nyana we tasbih. Astagfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil hukukil wajibati alayya. Dan nyaman teh ya. Maca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 doa ka Gusti Allah. Da nyaman. Kumaha teu nyaman? Urang gusur teu nyaman mah. Asa disiksa we dina ibadah teh. Nah, ini urang mawi ibadah urang teh kadah ditinggal di tapakuran lain jang urang tapi lain saya sama Allah tapi kanggo urang. Mata dinyaman-nyaman, dinikmat-nikmat ibadah teh.